Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan nami Abdi Alvar Malvin Dodo di kelas 10 perkantoran. Dina kesempatan Abdi bade maoskeun hiji puisi Sunda anu judulnya Mudak Impian. Di isuk-isuk nu can paticang kuri hudang bari pinuh ku harapan ngadange sora manuk di dahan kai ngahudangkeun semangat dina diri. Hirup teh lain saukur carita tapi perjuangan nu pinuh ku warna. Aya sedih, aya bunga, aya gagal nu matak lemah. Sanajan jalan kadang hese kuring moal rek gampang nyerah. Sabab impian kudu dihontal ku usaha nu kuat jeung total. Indung song mapatahan kuring sing sabar jeung ulah pundung Bapak oge sok mere sumangat supaya hirup jadi manfaat. Di sakola kuring diajar ngudak ilmu unggal waktu sabar babaturan jadi pangrojong ngabantu waktu aya kasusah datang. Namun penting mimiti datang kuring netep bentang di awang-awang ngabayangkeun mangsa nu endah hirup bagja pinuh berkah. Kuring percaya kana takdir tapi usaha kudu terus ngalir sabab jalma nu daek tarung bakal menang hasil nu agung. Ku kituna kuring rek terus maju sanajan loba batu panghalang diharap moal sieun ku kegagalan sabab eta bagian tina kayeuhan mugi engke cita kahontal ngabanggakan keluarga nu dipika cinta jeung adi jelma nu mangpaat pikeun mangsa jeung masyarakat. Nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.